S A K A. Gun, orang baru sedikit, orang ketercingan ayo. Ayo sok tapi orang ngalah. Besok. Kayaknya lah sweet lah atau Oh, meatin. sok lah. Nah, aing lah orang menang. Sok atuh, orang tebak. Tahu nanyakeun. Tahu naon anu bau bangke. Alah, meni gampang tuh euy. Sok atuh gampang mah jawab. Tahu anu geus lila, Lain. tahu anu dina Cipiteng. Lain. Geus lah, orang taluk. Asli mana geus taluk? Aing taluk lah geus jawab. Ieu jawabanna yeuh. Tahu naon anu bau bangke. Jawabanna teh tahu deus sia. Tuh, dua. Keron mana net? Orang ke program nurunkan berat badan. Emang mana di taku sakit tuh? Cek pelatih olahraga orang. Mun orang yang pegang kudu olahraga selama seminggu. Paling sabra kilo turunnya seminggu net. Sakilo Lila atuh kitu mah mending make cara urang we. Kumaha cara mana sok tuh bejaan urang? Gampang, mana tong dahar we saminggu kege bakal turun. Kiloan alin turun. Jeung manehna net turun dikuburkeun atuh modal teh sayang. Kuron mana euy? Ke parusing net ku indung urang. Nah, mana ku indung bet parusing pamali mana? Baperan euy, terasa indung urang mah. Baperan kumaha gun sok jelaskeun. Eta tadi indung urang dari sisi balong. Urang teh heureuy ngadupa kana piring indung urang. Eta kot ngadat ka urang net. Meureun eta alah sanguna murag ka balong. Henteu net teu murag. Nah, atuh kot ngadat kitu indung maneh. Teh da indung urang murag ka balong nama. Atuhnya sial. Aduh, ieu jangkung kieu aing teh bisa naik kumaha nya. Kenaon manehna? Ya orang bingung ku urang teh ngalah kalapa, tapi urang teh bisa naik na ieu teh. Sabaraha hiji kitu ngalana? 2 siki, Geus bae ku urang we pangalakeun. heuh atuh kabeneran euy. Urang, geus teh naik. Kade 2 sikiran heuh. Siap, Nep, siap. Ayo naik bener. Heeh. Potong aja. Aing mending yuk video ngadaguan si Randi ah. Tah 2 cenah. Enggak berarti euy. Si Kehen kalau ngalah 3 babal tuh. Randi, Aisyah, Randi. Si Kehen mah langsung kabur ke ngalah 3 teh. Aisyah kenaon didinya Kehen? Jadi aing euy. Mana nanaonan di tanggal kalapa 2 ngadon 3. Da aing ge 2 ngalah kalapa mah. Eta geuning soalnya kejeburna 3. Depan aing ka jeuna mah. Ayo balik.